Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana, tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana. Dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji jejer carios muja kaberit bagian anu ka-16. Mang dina dinten ayana sejenderaskeun deui hancagarapan anu katuenda waktos dinten kamari nyata tos dukikeun ka Ki Bajra tos aya di guha ya, nuju menakan si Gaang anu keur paeureum di lebetna gitu. Tos dukikeun ka dinya baraya pamenya telepat mah. Sumangga kumang sejadi lajengkeun deui kintun-kintuna mah bara Sunda wae anu mika cinta mika resep kana pedangan dongeng Sunda timbang ieu. Mudah-mudahan sing janten panglipur kanggo kalbu pang beberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Atuh mangan nuhunkeun kanu parantos subscribe, like, sareng komen di channel mang ieu. Bara Sunda anu dipika cinta ku mang sumangga sabaras tanyang kolong teuing kana waktos pidangan dongeng Sunda dina jejer carios muja kaberit bagian anu ka 16 kumang sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kutan teh kitu nya. Nah naon wae atuh anu ka bawa teh Rebing. Ceuk Ki Bajra nanya deui ka si Rebing. Nu ka bawa mah anu sakur ieu we Ki Bajra. Tembang si Rebing bari ngaluarkeun kotak kai anu disimpen dina sajeroeun balik baju manehna. Song diasongkeun ka Ki Bajra. Gap ku Ki Bajra ditampanan tuluy dibuka tutupna. Breh di jerona katenya kumanehna aya duit jeung perhiasan anu lumayan loba. Alus Rebing pagawean si laing jeung anu sajana teh euy. Kan we barang anu sajana mah teu kabawa ge. Nu penting ieu we ya. Ceuk Ki Bajra jeung seuri bangun nu bunga. Taena dewek rek kae mah heula Rebing. Si laing rek hes mah hes deui we. Ge beurang lamun geus bareunta si laing jeung barudak kawas biasa ka harimah deui nya. Kitu we Rebing. Ceuk Ki Bajra bari cangkat tina diukna. Geus kitu manehna ngaleos ninggalkeun guha rek balik deui ka imahna. Ari si Rebing sanggeusna Ki Bajra ngaleos ti dinya manehna mah ngagoledageun deui awakna dina saluhureun batu ampar rek ngadoyon nuluykeun sarena sabab tunduh keneh cenah. Kayaan di saluareun guha wanci beuki dieu teh beuki maju ka beurang. Alah mah geus asup ka wanci rumangsang. Panasna panon poe geus mimiti karasa. Panasan kasabudeureunna eta tempat. Cai walungan anu tadina karasa tiis nyecep teh. Ayeuna mah geus rada haneut meusan sabab katojo ku panasna panon poe. Ti jauhna katenyo aya budak lalaki nu kaluar ti jero lemur bari ngakiringkeun domba kituna teh muruk ka sisi walungan. Sigana wae rek ngadon-ngadon domba meurna eta budak teh. Tegalan jukut anu aya di dinya. Kahirupan anu aya di lemur Cirembi geus kawas biara bihari. Haneuteun ku jalma anu walawiri burber ka ditu ka dieu rek muru ka tempat pakulianana sewang-sewangan. Aya nu areunitna teh ka sawah. Aya oge nu ka kebon, ka huma jeung sajabana. Pikeun nyarumponan kabutuhan hirup maranehna. Pon kitu deui anu ti piluaran lemur oge. Nu ngahaja daratang ka lemur Cirembi aya
nu adon arusaha di leuweung naluaran jeung maranggulan kai di saluhureun pasir anu aya tebeh kalereun lemur Cireumbi. Kocapkeun deui ayeuna Ki Bajra baraya sanggeus maneh nepi ka buruan hareup imahna. Beus Ki Bajra asup ka jero. Geus kitu gek manehna diuk bari sila ipis dina palupuh. Tuluy ngirikan deui kana kotak awi anu dibawa ku manehna. Nu di jerona aya duit jeung perhiasan. Serengeh Ki Bajra seri sorangan. Jung manehna nangtung leumpang muru kanggona. Sanggeus aya di jero tuluy eta kotak awi teh kotak kai teh disimpen dina tumpukan baju nu panghandapna. Geus kitu manehna kaluar deui tingon gek sila tutug dina palupuh. Bari nyaranekeun tongongna kana tihang kai anu aya di rohangan imah. Teu lila ti harita adenge sigaya sora jalma di luar anu keur pepuntenan bari jeung ngetrokan kana panto imahna. Jung Ki Bajra nangtung tuluy leumpang nyampeurkeun kana panto hareup. Brai ku manehna panto dibuka. Breh katenyo di satukangeun lawang panto aya tua kampung nu keur ngajanteng bari mencrong ka manehna. Kanian aya anjeun tua kampung. Yap, ka jero. Ceuk Ki Bajra nitah asup ka tua kampung. Nya Ki Bajra, teh mah tua kampung bari asup ka jero. Anggeus aya di jero gek tua kampung diuk bari sila dina palupuh. Pon kitu deui Ki Bajra sarua maena oge sila nying hareup ka tua kampung. Teu lila kadenge sora Ki Bajra anu nyarita ka tua kampung. Tas di mana tua kampung? Dah ngajawai ka dieu atawa kumaya? Tanya Ki Bajra bari mencrong ka tua kampung. Reka huma kuring di tadina mah Ki Bajra. Dek neang bepelakan si diacak bagong lain kudu naon. Lebar kapanan? An kaparengan hayang nyimpang heula we ka dieu. Tembal tua kampung. Kutan teh kitu tua kampung. Ya teu naon atuh. Narek minum naon ya? Kopi eta kumaha? Ceuk Ki Bajra nawaran heula cai ka tua kampung. Wah, keun we Ki Bajra. Teu kudu ngarepot. Ieu mah karek minum pisan kuring teh di imah. Lain kieu ye teh. Kalamur batur mah kiwari geus mabu deui ku garong teh cenah. Malah tadi isuk-isuk kuring ngadenge meja tinu karek balik di pasar. Ujarkeun teh tadi peuting geus anu kabongkaran deui imahna Abah Rowi nu aya di Lemur Cilimus. Are nu kacokotna teh cenah duit jeung perhiasan anu disimpen dina jero kotak kai cenah mah. Tadi haneuteun deui ku garong ayeuna teh nya. Jeung ku ayeuna mah anu laleungit teh lain ngan saukur duit hungkul deui. Malah macan aya aturan pare anu aya di sawah oge jeung dina jero leuwit. Ada reubuh bejana mah. Dipalaling ku garong bari jeung tapak-tapakna acan. Cik ari cek pamanggihna Ki Bajra, nah kumaha ari kitu? Ceuk tua kampung nanya ka Ki Bajra. Kutan teh kitunya tua kampung. Ada we atuh. Ari kalamur urang mah kapanan can kabajanakeun lain. Temal Ki Bajra. Nyari kalamur urang mah can aya kabajanakeun. An tetep we ari kangaranan waspada mah kudu. Sabab teu nyaho urang teh isuk pageto mah. Kalamur urang raranjahna teh Ki Bajra. Ceuk tua kampung. Ya sugan we atuh. Kalamur ieu mah awan naon. Anu ari cek pamanggih kuring mah anu geus maling kana pare teh lain jelema. Tapi tangtuna ge demit.
anu geus ngaganggu ka urang karena kahirupan manusia. Tah artina keur harapan anu kitu mah kudu mit deui di ayeuna teh tua kampung. Sabab teu bisa gagabah keur harapan oge. Loba meureunan eta demit teh ngan sakur hiji tangtuna oge jeung gede kakuatanana. Tah kitu ari ceuk pamanggi kuring mah. Ceuk Ki Bajra nya emang bangga jeung hareupanana lamun kitu mah Ki Bajra. Tana kumaha ari kana pareuna Ki Bajra anu aya di tebeh wetaneun walungan dan teu kunaon, tanya tua kampung. Hanyakeun sawah anu keur dipelakan pare Ki Bajra. Teu kunaon sawah kuring mah tua kampung. Aman-aman wae, tembak Ki Bajra. Oh nya syukur atuh ari kitu mah. Hatina kalemur urang teh can aya nanaon. Sabab pare kuring oge anu aya di huma can coceng hiji acan ya hadena teh. Oh nya kitu we Ki Bajra. Kuring rek tuluy nempuh heula ka huma yeuh. Isi kaburu hoream ari barang teuing mah. Ceuk tua kampung balik cengkat tina diukna. Ya, tua kampung. Isi rek ini kau mah. Sok we. Tembak Ki Bajra. Bade mancrong ka tua kampung anu ngaleos ninggalkeun imahna. Telila ti harita rentang-rentang ti kaanggangan ku Ki Bajra nu harita keur sila dina palupuh di jero imahna. Katenyo si kaya saurang jalma nu keur leumpang muru ka imah manehna. Nu kaparengan panto imahna Ki Bajra teh keur molongo. Urut bieu tua kampung kaluar ti dinya. Jadi sidik pisan namun nenyo kaluar teh. Sanggeus aya di hareupeun lawang panto imahna. Ok eta jalma teh kadenge. Uluk salam di hareupeun lawang. Sampurasun, Bajra. Ceuk eta jalma sing horeng Aki Samid anu datang ka dinya teh. Kurunyung Ki Bajra nu keur aya di jero imah nyampeurkeun ka hareup. Geuningan aya Ki Samid. Ka mana wae geus kabal jasa. Telok panginya. Ceuk Ki Bajra membagyakeun ka Ki Samid anu kakarek datang ka dinya. Bari nyodolkeun leungeunna kituna teh ngajak sasalamat. Gap ku Ki Samid ditampanan marepok maneh oge nyarita. Ki Bajra. Geus sebel tara panggih ya. Kumaha kiwari anjeun cager? Tembak Ki Samid. Cager ulah mah Ki Samid. Kumaha? Nah anjeun oge cager kuari. Tembak Ki Bajra malik nanya. Cager kuring Ki Bajra. Tembak Ki Samid. Syukur atuh. Ayo kiwari mah urang ka jero heula. Tiap ka dieu Ki Samid. Ceuk Ki Bajra ajak asup heula ka Ki Samid. Baus akus Ki Samid asup ka jero imah. Kek diuk bari sila dina palupuh. Teulah kurunyung Ki Bajra datang ka dinya karek balik ti pawon bari mawacai kopi 2 cangkir. Kek maneh oge sila di hareupeun Ki Samid bari nyodorkeun cai kopi kituna teh. Sok Ki Samid, si kopina ya. Ceuk Ki Bajra. Nuhun Ki Bajra. Keun we heula. Cenah rada tiis. Tembak Ki Samid. Lain ari kuari. Di mana anjeun cicingna? Nah di lamur anu baheula kene atawa kumaha Ki Samid? Ceuk Ki Bajra nanya deui ka Ki Samid. Nyanger weh di dinya. Kuring mah di lamur Cigintung Ki Bajra. Tiba heula ge teu ka mana kapanan. Tembak Ki Samid. Ya ka dina tuh ari kitu mah. Sabab kula ge samulang ti kulon teh. Ya di dia we teu ka mana deui. Haju rek naon atuh maka jeung pipindahan sagala rupa.
tanah kuari Kisami datang ka dieu teh ngajak bayang panggil jeung kula atau rek aya perlu nu sajan ya, tanya Ki Bajra. Kieu pangna kuring ka dieu teh Ki Bajra, kuring rek minta tulung ka anjeun. Itu ge lamun anjeun naek nolongan ka kuring tak kitu Ki Bajra, ceuk Aki Samid bari mencrongana beugutna Ki Bajra. Kutan teh kitunya Ki Samid rek minta tulung naon anjeun, tang toku kula ge baris ditulungan. Komo deui kapanan kula jeung anjeun teh lain mau sakatiga tapi geus tiba heula, sok pejakeun we nangka ka kula. Naon nu kudu dibantu ku kula teh? Temal Ki Bajra. Iya, ari nu sabenerna mah Ki Bajra, kuring teh ayeuna keur boga musuh anu kudu ditumpas ku kuring. Sabab geus kumaha ningahina ka kuring. Tak kitu Ki Bajra, temal Ki Samid. Jadi kitunya. Nah, saha musuh anjeun jeung saha jeung kumaha mimitina bangna anjeun bisa memusuhan jeung eta jalma teh, sok we bejakeun ka kula. Moal burung dibinasa ku kula jalmana, temal Ki Bajra. Hag, ayeuna ku kuring rek dicaritakeun ka anjeun Ki Bajra sakabeh jujutanana. Kieu ari dongengna mah, ceuk Aki Samid bari barabat ku manehna dicaritakeun kabeh ka Ki Bajra. Timiti imahna mang digul di karong ku Kidohor jeung pada baturna teu nepikeun ka manehna panggih jeung Ki Gelung, malah manepikeun ka tarungna jeung Ki Gelung. Kabeh dicaritakeun ku Aki Samid ka Ki Bajra. Ari Ki Bajra barang ngadenge dongeng teh Aki Samid sarupa kitu, manehna katenyol siga anu ngahulang, siga nu keur aya nu dipikiran ku manehna. Sanggeus Aki Samid rengse nyaritakeun sakabeh masalahna ka Ki Bajra, teu lila kadenge deui Aki Samid nyarita. Tak kitu Ki Bajra, caritana teh, ceuk Aki Samid. Utana kitunya. Jadi anjeun teh keur ributan jeung Ki Gelung. Ki Gelung nu mana heula teh? Sababna loba kapanan jalma anu marake lanihan atawa ngaran Ki Gelung teh? Tanya Ki Bajra. Ki Gelung nu bakal kungsi babarengan jeung urang geuningan Ki Bajra, malah makungsi sapakulian jeung urang, temal Aki Samid. Kutan teh Ki Gelung nu etanya nu kungsi babarengan jeung kula baheula. Beuh, bingung atuh ka kulana we. Ari kitu mah Ki Samid, ari banyak kula teh lain Ki Gelung batur urang nu baheula. Sugan teh jeung anu sajen gitu ributna. Lamun jeung anu sajen mah hayu we jeung kula urang jorag ayeuna kana we, temal Ki Bajra. Nah, make jeung kudu bingung sagala rupa Ki Bajra. Nah sieun kitu anjeun teh? Tanya Aki Samid. Sajeplakna we ngomongna teh. Lain sieun Ki Samid, keur kula mah eueuh basakeung sanajan rek nying harepan saha wae oge. An ari nu jadi masalahna mah kieu. Kula baheula kungsi sapaguron jeung Ki Gelung, ngabogaan guru anu sarua. Pon kitu deui ngabogaan kasaktian anu sarua oge. Guru kula kungsi nyarita ka kula duaan. Namun kula duaan nepikeun ka ngalamanana patelak antara kula jeung Ki Gelung, atawa ngahaja ngadon ciri jajal ilmu kula jeung ilmu anu aya dina awakna Ki Gelung kabeh bakal leungit. Taku kituna sarengsena kula jeung Ki Gelung maguron, kula duaan misahkeun diri. Artina teu bebarengan ti harita oge. Sabab lamun ngahiji tang tusuk aya wae pasalia pahamna. Nu engkena pasti kana tarung lompatna teh ciri jajal ilmu jeung pangawasa. Nu antukna ilmu saela ieu
nunggus di alap ku kuladuan bakal leungit tina awak kuladuan. Tah gitu Ki Samid. Tema Ki Bajra atau Ki Samid mending ulang ngadeng omongan serupa kitu ti Ki Bajra teh. Barajeng katenyo jika noda kuciwa bangetna tapi teu lila kituna teh pok kadang deui Ki Samid nyarita. Jadi kitunya Ki Bajra. Jadi anjeun teh moal bisa nulungan meureun ka kuring. Ceuk Ki Samid bae mencrong kana beungeutna Ki Bajra. Moal bisa Ki Samid. Lamun kieu masalahna mah kacaba lamun jeung anu sejen. Sok we. Sok rogeun ka kula ayeuna keneh. Tama Ki Bajra nandaskeun ka Ki Samid. Kitu nya. Nya teu naon atuh hari teu bisa ngabantu mah. Ayeuna keneh oge. Kuring rek balik deui we ieu teh. Ceuk Ki Samid bari cengkat tina diukna. Nya teu naon. Ari rek balik deui mah. Ampura kula Ki Samid. Tama Ki Bajra bari cengkat maen oge tina diukna. Tuluy leumpang nuturkeun Ki Samid anu geus leuwih ti heula leumpang kaluar. Sanggeus adi luar leos Ki Samid ngaleos ti imahna Ki Bajra. Malah mah teu amit-amit acan. Tayona wae ngarasahan nyelu meureunan hatena. Sabab teu bisa dibantu ku Ki Bajra. Ari Ki Bajra sanggeusna Ki Samid ngaleos bus manehna mah asup deui ka jero. Gek tiuk bari sila dina palupuh. Ari panonna mencrong kaluar anu beuki dieu teh beuki panas wae katenyona. Jag urang tunda heula kaayana Ki Bajra nu keur aya di jero imahna baraya. Ayeuna urang nyaritakeun Ki Samid. Harita sakaluarna ti imahna Ki Bajra, Ki Samid tuluy leumpang murung-ulon rek balik deui ka lamur Cigintung. Manggihan Mang Digul jeung anu sejena. Sajroning leumpang teh Ki Samid kadenge nyarita sorangan. Awas ya Bajra. Ku dawek si Laing jeung si Ngelung. Rek diparabkeun ka siluman beurit. Sabab geus kumaha wani ngahina ka dewek. Ceuk Ki Samid barejeng ngagedik leumpang teu nolih kana nanaon. Dipirig ku hiliwirna angin jeung sorotna panon poe nu geus mimiti ngaceletet kana kulit. Sabab poe harita teh geus maju ka beurang malah manggeus rek asup ka wanci manceran. Teu kacatur lilana di jalan. Ki Samid harita manehna geus aya deui di beruan hareup imahna Mang Digul. Tuluy leumpang nyampeurkeun ka Mang Digul nu keur diuk dina kursi nu aya di tepas imahna. Dibaturan ku si Gaang jeung panabaturna. Sanggeus aya di hareupeun anu sejen gek Ki Samid diuk di dinya. Tuluy leungeunna ngarongkong heula kana teko anu aya dina saluhureun meja. Geus kitu nyician cai kana cangkir. Leguk nginum meuning ngalek-lek bangun anu hanaang katanyona teh. Rengseng nginum renghap Ki Samid narik napas jarona. Teu lila kadenge sora Mang Digul anu nyarita ka Ki Samid. Kumaha ge? Nanggeus panggih tah acan jang Ki Bajra teh? Tanya Mang Digul bari mencrong kana beungeutna Ki Samid anu luut leet keneh ku kesang. Geus panggih mah Digul. Malah dewek tadi teh geus ngawangkong heula jeung manehna. Tembal Ki Samid. Syukur atuh ari geus panggih mah. Tanah kumaha cenah Ki? Kira-kira manehna teh nah daek mantuan ka urang atawa henteu? Ceuk Mang Digul nanya deui ka Ki Samid. Teu daekeun Digul. Sabab ari nu jadi alasanna mah cenah. Lamun maranehna duaan tarung silih jajal ilmu maranehna duaan bakal leungit.
sabab nuduaan fungsi sapaguron tak itu digul temal aki samit gitunya. Jadi arek kumaha lamun geus kieu ge hanya wah deui lintang timuntang tolong we ka Sekuk Kedaton keun weh hiji mangsa mah dewek rek ka Gunung Picung nepungan ka Sekuk Kedaton sangkan diwarah anu duaan teh digul temal aki samit nya kajeuna tu ari kitu mah tanah arek jeung saha kira-kirana engke lamun aki ini teh kaditu teh tanya Mang Digul. Jeung si laing we Kang nah si laing daek lamun maturan dewek ka Gunung Picung temal aki samit bari ngareret ka si Gaang nu keur diuk disagigireun manehna. Ayo laki eueuh halanganna keur kuring mah narek kiraha initna kaditu teh temal si Gaang bari malik nanya ka aki samit. Engke weh dibejaan deui ku dewek lamun geus waktuna mah ayeuna dewek nah yang reureuh heula nya syukur weh lamun si laing kerek milu mah Gaang nya batur dewek di jalanna ceuk aki samit. Baturan ke mah ku si laing Gaang jadi meh aki samit na ya batur ka dituna ceuk Mang Digul bari nganyot udud surutuna. Kaayaan di lemur Cigintung jeung di lemur-lemur anu sejenna disaprak Mang Digul muja ka siluman beurit geus loba pisan kabejanakeun jalma nu lalengit pare di sawah jeung leitna. Pon kitu deui geus loba imah nu kabongkaran alatan ku ayeuna garong nu ngaranjah ka tiap imah kaamanan jeung kanyamanan urang lemur dina mangsa harita ngarasa kagarangu weuh pisan katenangan keur sakabeh warga anu milu ngarandapan kaayaan dina mangsa harita mah teu kaop boga banda saeutik bandana sok ngadon kalakah dipaok ku garong. Pon kitu deui anu harirupna teh ngan saukur ngarandalkeun tina tani ngan kalakah karidaki we hungkul sabab bebeunanganna dipaok ku siluman beurit nu kuli karidaki nu dagang kalakah hutang nu usaha ngadon luh lah teu lain bobohongan ku kaayaan harita mah malah ayeuna mah hampir ka sakabeh lemur diraranjah ku garong jeung siluman beurit atuh kahirupan anu aya di jero lemur jadi ruksak kabeh ku ayeunakeun mah. Cag urang tunda heula kaayaan aki samit jeung Mang Digul baraya. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaanana anu aya di lemur Cilimus. 3 minggu ti harita sanggeus ayana kejadian imahna Abah Rowi kabongkaran ku garong. Kagiatan ronda anu aya di lemur Cilimus leuwih dironyatkeun deui ayeuna mah kawas di lemur-lemur anu sejenna anu biasa nangan saukur 7 urang teh dina sapetingna ayeuna mah ditambahan jadi 15 urang. Kaparangan dina peuting harita anu ngararonda teh di lemur Cilimus kurupanana si Kusmin jeung si Emen anu basa ti heula tarung jeung si Rebing. Pon kitu deui pada baturna. Kirawanci pukul 11 peuting si Kusmin jeung anu sejenna geus araya deui di jero pos malah makeun ngawarangkong nyaritakeun garong jeung siluman nu beuki dieu teh cenah sabeuki mahabu. Talila kadenge dina eta riungan suara si Emen anu nyarita ka si Kusmin. Min asa beuki harengeng wae beuki dieu teh nya. Geus puguh hari ku garong mah da tiba heula oge. Geus aya kapanan?
An ieu nu hiji nu teu mata ka hati ku kuring mah, kuminangna anu lalengitan pada di sawah jeung dina jero leuit. Nah kunaon eta teh nya leungitna? Ceuk si Emen ngajak nyarita ka si Kusmin nu keur diuk bari diharudum ku sarung. Ari ceuk kuring mah tangtuna oge ku beurit eta pare teh eueuhna men anu dina sawah jeung di leuit teh euy. Sabab ari geus rek kunaon deui atuh. Ari lain ku beurit mah kapanan iwal ti beurit ti baheula oge anu sok ngarusakanna pare mah lain. Tah si Kusmin nya da sawangan kuring oge sarua jeung si laing min. Tangtuna ku beurit eta pare teh. Ngan beuritna beurit naon nya euy? Piraku ari ku beurit biasa mah. Ceuk si Emen. Pasti beurit siluman men anu kitu mah. Sabab pamohalan ari ku beurit biasa mah. Dewek jadi penasaran hayang nenyo beuritna euy. Da sagede kumaha eta bungkul kana beurit. Geus maraling kana pare urang lemur di sawah jeung di leuit teh. Tembah si Kusmin. Nah ilaing wani kitu min lamun nenyo beuritna. Ceuk si Emen nanya ka si Kusmin. Wah, oke jeung teu wani kunaon atuh men. Disahabat ku dawek mah ku badog lamun aya mah. Moal arek diengkekeun deui. Sabab geus ngaruksak kapanan ka urang sakabeh. Tembah si Kusmin. Teu lila ti harita di Jomantara kadenge aya sora angin anu ngaguruh hanaruan. Atau si Kusmin jeung pada baturna nu harita keur araya di jero sing rarenyag. Tuluy tarangah kaluar. Saluhureun langit bari jeung nitenan kana kaayaan anu di luhur. Suara naon anu ngaguruh teh nya euy? Suara angin atawa suara naon nya? Ceuk si Kusmin nanya ka nu area di dinya. Wah palingi suara angin nu kitu mah jang. Ceuk Mang Kadma anu kaparengan dina peuting harita milu ngarona jeung anu sejena. Nyari suara angin mah Mang. Tapi tanya geraya ka dieu keluar. Siga nu maju ka dieukeun eta angin teh. Tembah si Kusmin. Anu geus aya di saluareun bos keur nangtung bari tangah ka luhur. Geus kitu Mang Kadma manehna oge kaluar ti jero pos. Tuluy tangah ka luhur nenyo ka sora anu keur ngaguruh di Jomantara. Nya tapi nya jang eta angin teh siga anu keur maju ka lemur urangkeun ka dieu. Ceuk Mang Kadma. Nare kumaha yeuh? Rek ditututkeun wae ku urang atawa moal? Ceuk si Emen nanya ka nu aya di dinya. Urang tuturkeun we hayang nyaho. Nare ka mana cenah eta angin teh? Men. Tembah si Kusmin. Geus kitu angin anu tadina rada jauh teh ti dinya. Ayeuna mah ngaliwat tina luhureun sirah maranehna. Tuluy eta angin muru ka kulon. Jika mereka ngajugjug ka sawahna Mang Wardi anu aya di kuloneun pos rona. Si Kusmin barang nenyo angin muru ka kulon. Bok manehna kadenge deui nyarita. Kumaha Mang? Arek ditututkeun wae ku urang. Urang tututkeun we yeuh. Sanu nyaho eta angin teh siluman beurit merek maling kana pare anu aya di lemur urang Mang. Ceuk si Kusmin ngajak nyarita deui ka Mang Kadma. Heuh nya hayu ari keur mamang mah. Ngan kumaha yeuh nu sejena? Tembah Mang Kadma. Bari malik nanya ka batur-baturna anu sawarehna deui. Hayu urang tuturkeun we. Ceuk si Odong. Lasa urang ronda oge. Ngan ada wanian ari manehna mah. Heuh nya hayu atuh urang tuturkeun we ayeuna mah. Tembang Mang Kadma. Geus kitu jalma anu araya di pos ronda
naluturkeun kana angin anu keur muru ka sawahna Mang Wardi. Kituna teh bari tuluy ngadedengekeun kana sora angin anu beuki dieu teh beuki ngadeuketan ka sawahna Mang Wardi. Sanggeus aya dina saluhureun sawahna Mang Wardi eta angin turun ka handap. Sanggeus asup kana jero pare, les sora angin teh ngiles. Kadengengan saok kurecetna sora beurit anu aya dina sajeroan pare meni seah kadengena. Atuh si Kusmin jeung anu sejenna anu harita keur ngararintip dina galengan meni sing rarenyag kadenge kitu teh. Teu heula kadenge sora si Odong anu nyarita ka si Kusmin. "Kusmin, sing horeng siluman beurit eta angin teh euy. Tah dengekeun ku si laing dina sajeroan pare mun lecet kitu sorana. Ayo urang usir eta siluman beurit teh ku urang. Lain tadi mah si laing ngomong lamun aya beurit teh di kadek ku si laing lain," ceuk si Odong. "Heeh, ayolah Odong. Nah dewek kitu sieun. Pirage beurit atuh. Mun ngegel mah kadek ku babatokna ku bedog," tembal si Kusmin. "Oh, ayo atuh urang usir eta beurit teh euy. Sababna karunya lamun diantep mah pare Mang Wardi bisa beak ieu. Mangkaning pidua poe eundeuna teh geus rek dibuatan cenah," ceuk si Odong bere nangtung kituna teh. Cerepet manehna ngalugas heula bedogna. Mun kitu deui si Kusmin sarua manehna oge. "Nyangan kade we dong Kusmin, ulah rek gagabah. Sababna nu keur singarapan ku urang ayeuna teh beurit siluman kapanan, lain beurit biasa," ceuk Mang Kadma ngingetan ka si Kusmin jeung si Odong. "Nya Mang, ngan we ulah riwang. Kuring dangtu baris hati-hati," tembal si Kusmin bari lempang jeung si Odong rek muru ka sawahna Mang Wardi. Sanggeus anu duaan araya di galengan sawahna Mang Wardi, si Kusmin jeung si Odong tuluy nitenan kana jero pare. Aparangan harita teh keur caang bulan, jadi teu matak poek teuing di sawah. "Mana dongnya euy? Teu kadeuleuh geuningan beurit teh," ceuk si Kusmin ngajak nyarita ka si Odong bari ngilikan kana jero pare. "Ayeuna mah urang tungguan we dina galengan kotakan sawah anu luhur. Da tangtuna oge maranehna bakal naraek kana galengan anu luhur. Tangke lamun pas haranyat ka luhur parek urang bajegan sukuna euy," tembal si Odong bari leumpang kana galengan anu aya di saluhureun kotakan sawah anu hijina deui dituturkeun ku si Kusmin ti satukangeunana. Sanggeus anu duaan araya dina galengan anu aya di saluhureunna kotakan sawah nu keur dihakanan ku beurit, reg maranehna ngaraneg barejeng ngadedengekeun kana sora beurit nu keur araya dina kotakan sawah anu aya di sanapeun maranehna. Barejeng bedogna mah geus dicarapeng rek dipake ngabajeg kana suku beurit. Bara Sunda mungsake heula hanca garapan dongeng ti Mang dina jajar carios Muja Kabeurit bagean anu ka-16. Mudah-mudahan ieu pidangan sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana mana bara Sunda di mana we ayana. Mang nyuhunkeun diapunten milih wae sil kakirangan dina midangkeunna. Mang haturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Mang saja pamit kasadayana wilujeng kantun permios.